beli geus beres kabeh, geus dijual. Aing mah bae 5.500 oge. Lumayan kan? Iya. Tuh aya jang wajitan sartil butuheun teh nya, kan dek hajat mah teh. Da jang lebaran mah dilake nih, engke ge panen deui da urang melak deui ah. Sartilkeun we. Beda urang mah itu aya di ya, di gua. Alhamdulillah cek iya. Iya. Ini warang Umi. Jantan Umi gaduh pemasukan kan? Ngopi teri jajan. Nggak aya nama nu hajat oge nih. Tara ka bapana. Ah. Aduh, alhamdulillah baiklah soreana. Aduh, nih aing nih. Satu kan jadi cangkeng. Aduh, nih rame kan di watennya nih uang di jaro temen pakpik. Wah, pas segala di eta ah. Di sekumi. Tah, kitu atuh ieu. Sia teh barang gadag meuni tuh katinggalna ge sae sia teh ieu lain luntang lantung ka itu ka dieu meuni. Cek Ucu, mohon iya alhamdulillah. Cek iya kamari teh ka Umi. Mi warang keresan teh cenah ieu non panganyamkeun. Cek iya itu kuriak biasa. Ai Umi teh nya kersa we atuh alhamdulillah gitu. Tambah ieu jenuh di bumi. Bisa ge mana nganyam. Ai Cek Ucu teh terang akan anu pendiri pertama pisan nyieun bilik teh saha? Umi teh kokolot di dieu teh. Mah nya teh terang ai Cek Ucu. Tah kitu kembangkeun bakat teh sia teh ieu meuni bisa nganyam tapi sia mah meuni teu dikembangkeun lumayan eta teh ieu heukeur mahal kan aya mah. Eta kan geus menang sabaraha meter? Aya we panginten ieu teh 4 meter wae mah tuh. Dati enjing Umi teh biasa. Oh, kan menang 4 meternya. Iraha ieu teh. Tadi mana nganyam di dia tapi dah tadi isuk-isuk mah eueuh. Tumben Cek Ucu tas bareres we kieu. Poya kieu naon emang tinggal di jam sabaraha? Nya kan biasana oge sonten Cek Ucu mah. Udah tidak orang rezeki subuh di dia teh. Sabaraha per meterna ayeuna? Hah? Diburu sabaraha? 10.000. Sameter? Naon iya? Diburuhanana. Oh, diburuhan 2.000. 2.000. Sabaraha meter deui ieu teh? Iya we dugi ka ieu pokona mah hayong ieu we 5 meter setengah. Pokona mah 7 ka 12. 2 naon ieu teh 3 meter ka 12 da kanggo ieu cenah palang gigi. 12 meter ka ituna. Nya kan ka digulungkeun. Harek menang 4 meter. Nya. Iraha beresna atuh sok-sok. Atuh da lami geuningan ikieuan teh kedah hiji-hiji di ieu na. Nah, teh di ditu Di mana? di itu Sartil. Naon? Nyan wajib. Yang wajib rek naon da lebaran lagi enggeus. Ai cekan hajat ieu. Hajat naon? Mak nyawe nih tong sok api-api disumput-sumput ah. Suput-suput naon saha anu naon si kenur da enggeus dicokel lagi si kenur mah. Kan Cek Sartil teh bari nikah deui ai ece. Ceuk saha maneh anggar sok eta gosip wae teh. Acan pangintennya kace ucumat acan.
Teh acan di basaan. Ih, teh terangnya mangkuk nah. Aya nu ngalamar ka bumina. Sumpah demi Allah sok keureut ceuli umi sok cepil umi keureut. Aya si akang kredit asli janten ayeuna mah. Asli. Nah, teu bebeja ka urang atuh. Teh acan panginten soalna kieu basa eta teh bade sakantena miwarang masakna teu ucu saurna teh kitu. Matakan bahasa eta teh da umi teh da terang nya maka teh nuju bingung cenah kumaha ieu teh kumaha ieu teh cek umi teh sok we atuh cek umi teh wartosan sadayana sok sugan we atuh nu ieu mah bener gitu leres-leres kacu sartil teh gitu heuh nya Syukur we atuh aya payudoi mah. heeh soalna cenah si Nur teh cenah tos nyuhunkeun wae bapak cenah izin teh gaduh bapak gitu nyariosna teh. Matakan nah masin teh di ditu teh acan diwartosan pangintennya. Acan cenah ka ieu mah. Nyap umi anu eta nage anu penyambutan panganten nage umi. Heeh, teu bae lah meuni. Sok atuh bantuan cak. Sudi aing mah teu bisa. Atuh tong ngahalangan eta nandi ieu. Ya meuni atuh meuni. Punten ke. Nyapun. Lain nama majikan ustad sia teh. Astagfirullah. Nya matakan punten. Ada pisan ngaran mere kusit ka urang teh sia teh. Astagfirullah. Di tukang tuh di ditu. Palihan tukang. Cengek teh da alalus euy. Pikur saeutik cengek teh di kebon teh. Meh aku nu maling. Itu orang teh haja. Lain barodasna pisahkeun ah. Mang seupan. Meunah nyeun eta nyeun sambal seupan ngan. Silat ka kebon teh geuningannya. Jalan batur cengek teh. Leunca ukur aya sabaraha mata. Ampun. Dan orang teh ngajual. Juga teh bakal ayaan loba leubeut. Kemana sartil? Til! Sah ada si Jebang. Iya di dapur. Di dapur sih. Sehat nih. Oh meriweuh atuh maneh. Iya sia teh. Gobuk naon? Iya. Astagfirullahaladzim. Tah. Mahima sakieu. Nah, memang nu kieu nu boga. Boga maneh. Boga, urang mah sedia wae nu kieu. Atuh sia teh bisi kurang. Naon ieu teh? Kan engke jang hajat maneh, jang hajat ieu, hajat badag sia teh. Dari laken hajatna oge atuh. Jaga-jaga we kan kudu teh ayeuna nyeuna ai maneh. Mere. Heeh, engko pe bae urang loba itu daripada dipiceun kan. Orang-orang loba itu udah bayar kata geus baru itu. Heeh, kan ieu tinggal ieu mah geus dipilihan ku urang ieu teh nu alusna hungkul. Ah, gandeng. Asli ai maneh. Oke, perlu disiatan deui teh gardet teuing atuh. Heeh atuh engke bae saya teh amih bentet. Naonna sudah beli rugi aing, cara ieu ngapa kita loba di dieu mah. Ini sia teh nih kan ngaran hajat atuh ngaranna ge hajat nih ngitung hitungan. Yo, Nya kudu hitung-hitungan mah teh ieu bisa tekor. ah sia. Kemarin mau cabe moal Emang boga cabe di mana ieu? di kebon aing beak ingat tinggal sakieu deui. Sugan teh bakal aya. Oh, urang minta tuh ah. Jang nyambal. Tong nu ieu tong nuana bardas ieu di seupan. Oh, mah nanya nyopan. Asa eutik we da urang mah jang naon da sisi teh teu beukieun sambal. Iya tah rencana mawa. Nah, asa eutik ambong ah keur Bae kumaha aya nu ngopi. Kenur teh beukieun. Keras eta boro-boro teh ah. Ieu urang. Tuh
mau waktu tah ieu tah nu ngarejona saya atuh coba eta entong nu bodas nama kancak aya entong Nih siap nih kirain. jadi sepan dek kita nanti nu sangu Oh. ngeuna orang sila ngomongin gitu No, akeng ba naon dede oyong nenen oyong nenen cenah kedap atunya au tong ngegel atuh nih tong ngegel cinta cup nyeli au deudeut teuing nang ning nang nang ning nang nang ini sare atuh meni ani bolotot wae budak teh nih sok peureum atuh tah kieu peureum nih capek ngasuh wae nih sok tak bobo cantik ini bosen di wae Fitri teh nih teh si Nur terus aya teh acannya dororna Siti meningewan nih so cantik nih tidak pantas nih siap Fitri nih di siga tegolis ya teh nih aku belum tinggal rawai sakieu tinggal urang teh nih bari galari geus dilatih ka kebon bayar tuh jen keur bini deui sia teh heueuh Mau saeutik sia tapi ngagobogan ngagobogan deui ya sakieu deui lain ai maneh eta engke teh haja teh di sahaya sana teuing atuh meni bingung urang oge nah jeung bingung sia teh nengekeun sia teh ieu inung ngalakeun mah hayang teh hayang ayeuna yang ayeuna heueuh tapi urang bingung ieu masalah biayana atuh urang di mana atuh sia teh kan dagang ya dagang mah dajang tuang urang di Sinur hungkul atuh sia teh oh sinya dapat itu sakumaha atuh mentas sia teh ka Bapak si Kenur teh kaget mere dek cenah dek mere 10 juta cenah da urang teh 10 juta mah kanu naon atuh ieu da ka dapur hungkul geuting mah teuing henteu lain ka Bapak itu kasaha urus salaki maneh sudi sia teh atuh meni daeng ngawinkeun si Kenur sia teh oh heueuh nya mun ngawinkeun si Kenur heueuh aing menta aing kawin deui sia teh nu teu di mana banget aing atuh menta ka salaki mantan salaki lain salaki terus kumaha tuh mah nya sia teh hajat leuleutikhan era sia teh ku urang lembur ka teh kaya mah kitu urang leuleutikhan bae randa aing teh randa oge atuh ieu maneh teh geus lila sabaraha puluh tahun mah teh ti si bae nu penting mah aing mah salamat 12 tahun 10 tahun 12 tahun 10 tahun kan misalna maneh teh bae nu penting mah aing mah salamat atuh sia teh era udah mah teh geus gadis deui ieu gadis di mana sia aya anakan tingali atuh secara sia teh 10 tahun enak si Kenur geus 12 tahun terus naon hubungan anak sia kayak boga anak parawan deui sia teh kata cek batur tadi kumaha nih hajatna teh kurang kitu nan di rapalan era sate aing mah tinggal geus kariput kieu sia kudu didangdan nih hoream teh geus aing memberikan rapalan hungkul dilipat di bedak geus paling mah salamat atuh saya teh moal make MBG lain naon eta tukang dandan eta MUA heueuh ta eta aya kamari nawaran ka urang ya terus tuh si itu saha itu teh anu di Jakarta teh si saha anu biduan teh saha sia saha atuh si anu oke masih teh saha teh ngaranna teh apa kumaha eta we tah penyanyi dangdut dinya ka urang nawaran cenah bisi wasartil cenah milih cenah ieu non periogi ieu na cenah non mua ngomongna teh MUA mua cenah sapaket sareng dangdutna abi sabiduanana cenah bilih bade mah cak kitu geus we atuh sia teh mahal sia teh maknya mahal harga dudururan gitu sia teh eueuh teh kitu kan ku aing eueuh cenah harga duluran cenah kieu mah cenah soalna nu kieu mah keur ieu keur pasaing-saing eta loba nu hajat eta teh bulan-bulan ayeuna teh cenah kitu 15 juta sia teh 15 juta hiasan hungkul
hiasan jeung dangdut Oh jeung dangdut teh bae we atuh sia teh. Euy can aing teh ieu coba di lalaki kemarin 10 juta atuh ani bingung aing di mana Bae dina ke bahanana. di eta nu di salaki mah kan keur masak di Heeh, urang jang hiasan mana mah ngajak nganyuk kang hutang hoream aing mah ah keur maranda mun kawin randa aya nu nagih ka imah ah sudi. Mana siapa jarang geus ieu? Panen? Jagung kamari aya nu mangkat cenah. Heeh, dijual. Menang sabaraha 10 juta. Murah sia keceu urang teh. Sabaraha? Ieu non 5.500 sakilo. Mahal sia teh sakitu mah aing. Batur mah 6.000. Di mana? Aing kamari 4.600 sia teh. Banyak aing tinggal kanu modal warung. Tulungan atuh wae wah KPP dia urang. Iya siap. 10 juta we. 10 juta. Heeh, urang aya 5 juta mah. Udah kemarin teh urang teh menang teh 25.750.000 meureun. Asli? Heeh, urang teh niatna teh hayang kabeh we. Entong kabeh sia teh aing teh niatna teh hayang kuliah hayang ngomean imah nu dihareup tingali geus kaloropok. Entong kabeh mah sakitu mah pan ke aya di urang dibayar ladang mie. Oh ladang mie. Ku aing langsung bikin kamar. Nya aya urang mah aya wae. Eta mah tuh buleutkeun we 20 bisa teu mahi. Atuh sia teh til sia teh meuni asa ieu 20. Namun urang teh 15 teuing mah atuh ieu bisa aya tek bangek naon. Ah nyaho kitu mah geus sia teh rapalan hungkul ah meuni. Heuh geus atuh ah maneh. Entah atuh sia teh hajat urang hayang joget sia teh geula geus geula urang teh bangbung gitu. Atuh minjem duit teh ka maneh 20 we. Buleutkeun bae ka ladang mie sugan kagantian da aing dek ngieun etana. Non ondanganna 2.500. 2.500. Kabeh aing mah dek anu orok-orok dek di onang ku urang mah. Balik modal sate aing. Oh bener sih. Heeh aya sih urang teh ngan cuman keur kuriak. Jeung bapak kuriak make deui ieu nih tanggung bulan aya make deui we. Geus urang kawin tapi maneh omat lamun geus kawin aing teh ulah nagih ka aing. Nya nagih ai sia mah nya we. Teu aing nu ka imah. Urang nu ka imah. Heeh bisi era ku salaki. Aing ku salaki, salaki mah geus apaleun bakal aing nganjung ka hutang aing mah geus eta, geus naon terbuka ka salaki mah. Aing salaki Asia non calon keneh. Kan engke mah geus kawin mah kan ku salaki. Tetangga apa mah sungguh ka rumahan sia teh. Sih. Keur marana meureunna nganjuk ka hutang kawinna mun aing mah meureunna laparan we hungkul. Mah ngomong kitu sia teh. Heeh kalem lah aya di urang. Heeh. Tanya itu can puguh tanggalna. Can putang. Can. Sia mah teh teh bulan-bulan ayeuna tapi urang teh amun can siap atuh ieu bingung. Nah jeung can siap sia teh duit aya. Tinggal maneh kari siapna. Bingung aing teh atuh amun nih, mun nya aing kawin. Bae atuh sia teh nih urang atau nih. Jadi eubeurana di dieu teh. Nih urang boga salaki, sia teh si Kucu boga salaki, si Kumi boga salaki, si Cece geulis boga salaki, sanajan dukun oge. Terus teh si saha deui baroga salaki, sia hungkul teh gabung. Aya sa tadi kulon hiji randa ah saha aya sate mun anyar keneh ngarandana oge. Heuh bae da di kulon da di dieu mah eueuh kan. Jadi urang teh 5 besti teh kan aya salakian kabeh. Urang mah sakuatir ningali maneh teh. Tuh segala sia teh. Salakian. Salaki ge happy aing mah. Urang teh bingung teh sok sieun kos baheula. Moal atuh sia teh kan bener-bener cenah. Tapi urang mau ka ieu mau ka boga budak ah. Heeh bener ulah waka mending ka ieu. Daripada ieu. Heeh ngan eta sia teh tingali naon calon mitoh hate kitu patut aing mah. Naon kitu? Cerewet sia teh coba ngomong teh kieu cenah. Ke geus kawin cenah cicing di dieu. Atuh sia teh aing kumaha? Montong hayang sia teh tah eta anu bikin ngarusak rumah tangga teh eta sia teh mitoha ipar. Matakan montong. Eueuh teu bogaeun ipar mah teu bogaeun naon teh jijina eta teh. Heueuh matakan disayang pisan bisa kamada ge cenah bisa kawin maneh pan duda sarua duda lain bujang sia teh. Oh heeh. Pas kawin maneh teh cenah naon? Eta naon ngajual sawah. Ngajual kebon cenah kitu. Segala dijual pokon domba dijual cenah begitu mah beunghar meureun heueuh. Heeh ciga. Heuh aing era atuh jelema teu boga tinggal imah kieu patut. Hanya bae we atuh sia teh sugan we sia teh jadi ka ieu ka angkat derajat maneh. Oh amin. Atuh ke amin. Da can puguh tanggalna kan menentukeun tanggal aya maneh heueuh. Heeh. Aing sorangan embung. Heeh. Sok we pokona mah maneh eta dangdutna dek di mana Gerengseng Tim, Iting Squad. Naon deui? Atuh kira K party.
dangdut naon eta tuh amin teu arapa aing mah. Eta nu ayeuna pokona meunang kikieuan aing mah sakamar ge joget sia teh. Eta di tatangga aya nu Oh, nu kamari si Wawan TB. Oh. Eta we atuh iting atawa oni aprak. Eta nah Aisyah misalnya apa? Cetak sih apal aing mah sok ngadengekeun radio. Apa urang oge di urang mah hayang nanggap itu Nah saha? Ati kodong. Tong ati kodong sia teh atuh meni. Da teu bisa gerengseng nih. Teu bisa kikieuan aing teh maraha eta teh atuh hargana teh. Sabarahnya? Aya nu 8 juta ge, Ceu. 8 juta pokoknya kamari. Anu pul nanti 25 juta. 40 juta. Abah atuh sia teh ieu ame sok. Sia bet aing jang kawin oge jang dekorasi jang ieu sia teh eueuh nganu ka maneh komo ieu 45 juta, 28 juta. Sudi meni mah sok geus sia teh si eta we si oke masih. Atuh ani eta mah 2,5 juta bari teu ngeunaheun blaklung tangtung we hungkul. Nih sok mana nyumbang ka dieu jang kan ku aing dibere injem sia teh. Mong sudi sia teh. Enak aing ongko minjem jang dekor 20 juta aku jang dangdutna sudi aing mah mong. Ngeut euy perhan kawin randa sia meni sok heboh. Heuh atuh sia teh urang mah hayang sugema. Atuh mana kawin deui sia teh. Mung teh hayang amit teh hayang pisan. Sia teh sok heboh nih 45 juta menceun mau bari we ngomong. Heeh atuh sugan we. Terus eta si oke masih geus jeung dekorasina cenah 15 juta. Kabeh. Heeh. Mana we nyanyi lah. Heeh kumaha na ngan urang meureun moal kasurupan siang nih asal nate rame aing mah kikieu aing nangap reak nangap reak sia teh kasurupan mah atuh tuh ieu lah banget atuh eta milhan eta be eta naon di bawah di ieu sia teh geus abeak ieu nuhun atuh iya nuhun oge urang urang datang ka imah mana mun geus aya nentukeun tanggal isu pagetau ka urang imah mana pamasakeun we bawa duitna di dieu urang marah bawa duitna kalem ayo atuh pokona mah bejaan we kada bejaan yo asal nonton sok rieuh aing kudu nanggap dangdut anu harga 45 juta nempat jang dekorasi ge urang teh eueuh di mana bukannya kelan duit 5 juta ayeuna lakina deui omong teh jelema beunghar tapi dikemana 10 juta ka aing teh bingung aing meni nah bet aya nu bogoheun ka aing atuh meni da teh mau kawin deui tapi da rindu banget deui Nur, hayu atuh orang uwi kata Nur. Ini bosen di dia wae mah. Nih rek naon atuh Fitri ini balik oge. Iya ini Fitri ini kan lagi main nih saing. Kan bade mondok Fitri mari bosi. Rek naon sia mondok. Nih sia teh boga imah. Nyawios we atuh dah hoyong. Nggak tahu malu ya Siti ya. Amit. Bilih aya dulur Nur ka bumi, gegara teh aya rencangna sok kumaha. Ai kitu mah kan ke ku Fitri di rencangan. Nih da moal aya atuh. Nih dalila keneh hajatna oge riweuh maneh mah. Oh, pederek hajat ngajak balik teh. Oh, cenah. Ngomong nama cenah mau didangdan cenah si Fitri teh meni ka era Sitinya nih nu hajatna saha nu riweuhna saha sia teh nih dulur lain nih aing oge ieu nu dulurna nih teu riweuh sia teh nya wios we kan Siti mah dulur anu teu dianggap nya Nurnya goblok teu dianggap cenah lain teu dianggap aing mah gablek ka era nih emang na maneh teu gablek ka era nya wios we da bakal aya Umi Fitri di ditu babantos nih janten moal isinya Nurnya da nu urang oge bakal aya Aisyah nih kan urang mah era we nih ukur ngarieuweuh hungkul di ditu oge teuing da si Fitri mah riweuh nih heboh nih wios atuh bosi nih non bosi sirik peda moal didangdos janten pagar ayu enggak bosi mah enggak sirik ini tiap hari ke bosi mah dangdan wae cantik teu kudu pas hajat wae geus aing
Non si arek didangdan nih. Emang dibere jatah gitu kenur ku inung maneh. Henteu teuing dah si Fitri mah jol ujug-ujug gue nih ti kamari siang ngintil wae dah yang didangdan si eta mah. Amit-amit siap Fitri. Nyawios we atuh Siti nih. Naon Siti sirik? Nyarios we pami sirik mah. Nih, da pami didang dosa oge dah Siti mah moal cantik, dararayana ge jiga kesemek buruk. Ah goblok siap Fitri saing pisan nih. Moal urang moal didangdan nih. Rek nyelung mencit doma we urang mah bagian ngumah kadut ka irigasi. Tah leres, emang cocok Siti mah janten nu kitu mah. Da pami janten pager ayu mah moal kararayan, da rarayana oge atuh butut. Ah goblok saing pisan siap Fitri nih. Siapa anak ustad tapi ini sungut teu dijaga nih tapantak. Malum atuh Siti meni ustad oge teu payu eta mah. Sia bosi, nih ngomong teh sok bener. Menikah itu ke Bapak Fitri teh. Da emang bener Sitinya. Pakah. Wah, teuing urang mah teu ngiluan masalah eta mah. Sok we marane. Nih Siti mah nih. Tapi bae dah bener. Umi ani jenuh aing mah. Hah? Jenuh nu manehna oge ah. Atuh nih mata kan cek saur Umi oge sok bantosan. Ani disare ah. Tong ieu wae atuh tong peureum wae di ieu hayang ieu tah soca teh ke bintitan. Naon? Bintitan ke. Tante, Ayo gaduh panyawat kolesterol. Ini darah tinggi ke ah. butuh aja butuh sare atuh penting bisa sare urang teh. Balik heula ah. Balik ka mana, Cek? Balik heula. Umi ini nyalira di dieu. Balik ke kolangan sia ah. Sok atuh. Ayo Mi. Heeh, Kade.